Halo sadayana, tepang di sarang abdi Simon Sunandar. Nah, di video ayeuna abdi bade ngenalkeun bahasa Sunda leuwih jero ka babaturan sadayana di dinya. Naon sih pentingna diajar bahasa Sunda? Abdi boga 4 poin ya pentingna diajar bahasa Sunda. Nu kahiji sebagai identitas urang Sunda. Nu kadua meh teu ngerakeun urang Sunda. Ah, manya piraku orang Sunda teu bisa bahasa Sunda. Nu katilu janten modal PDKT-an jeung awewe Sunda. Nu kaopat supados tiasa ngobrol make bahasa Sunda. Nah, eta poin-poin nu penting di abdi teh. Yuk, urang diajar bahasa Sunda. Nah, pelajaran di video ayeuna abdi bade ngenalkeun anggota tubuh ku bahasa Sunda. Mata, panon atanapi soca. Hidung, irung atanapi pangambung. Nah, upami irung kan rada kasarnya di Sunda, mun pangambung eta nu lemesna. Mulut apa ya? Bibir. Mulut lemesna naon ya? Abi apal teh sungut. Sungut. Telinga dalam bahasa Sunda yang lemes iya teh cepil, tapi mun rada kasar ceuli. Bibir biwirnya. Kepala teh mastaka mun lemes, bahasa lemesna. Mun kasar hulu biasana. Rambut lemesna, tapi mun kasar buuk. Perut ya. Perut teh patuangan. Tangan teh dalam bahasa Sunda panangan atanapi leungeun. Mun leungeun sih biasana rada kasarnya, tapi nu lemesna panangan. Ketek nu lemes ingkap, tapi mun rada kasar mah nya kelek. Pesawat. Tah mun di Sunda pesawat teh kapal lain pesawatnya. Kaki, tamun kaki bahasa Sunda suku gigi. Mun gigi dalam bahasa Sunda teh buntu kasar, tapi mun rada lemes nama waos. Ieu nu rada alus ieu pantak. Mun pantak mah bujur sebutna. Pipi teh dalam bahasa Sunda mah damis. Emutkeun nya. Pundak dalam bahasa Sunda pundak teh tak. Nah, kalau dalam bahasa Sunda dengkul itu artinya tuur. Nah, sakitu wae pokona mah nya pengenalan bahasa Sunda ti abdi nya sakitik lah. Belajar sedikit-sedikit lama-lama jadi bisa gitu. Ya, kalau misalkan salah komen di bawah. Nah, buat teman-teman nih, di video ini ada teman saya yang udah belajar. Nah, alhamdulillahnya ilmu manfaat. Meskipun dia baru belajar 5 menit, tapi dia udah bisa bahasa Sunda. Pokoknya mah geus alus lah bahasa Sunda nanya. Iya, cuplikan babaturan abdi nu nembe diajar bahasa Sunda ti abdi. Halo sadayana, saya Andi, saya dari Aceh, dan sekarang saya baru bisa bahasa Sunda belajar dari Simon Sunandar. Saya akan mempraktekkan bahasa Sunda yang telah saya pelajari dari saudara Simon Sunandar. Oke, play musik. Sirah tak tuur suku. Sirah tak tuur suku. Daun cepil panon irong sungut. Sirah tak suur suku. Itu nyanyian topi saya bunda. Pala bunda lutut kaki dalam bahasa Sunda yang baru 5 menit diajarin sama Muki. Insya Allah saya udah bisa bahasa Sunda. Oke, jelema, insya Allah kita jumpa lagi. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Mangga atur nuhun. Iya itu kram namanya. Udah tua iya. Nyanyi tahun lagi. Ya terus gimana? Masa gue ikutan nangis? Bohong sama ibu. Mau jadi artis.